Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paku jajar di Gunung Parang. Ieu carita lumangsung kira-kira dina zaman rugugna Pajajaran. Nyaeta nalika Pajajaran diserang ku Cirebon, Demak, jeung Banten. Harita Sukabumi tacan katelah Sukabumi. Ieu tempat ayana ditutugan Gunung Gede jeung Gunung Salak. Nu katelahna papana awatan Pagadungan. Nu aya dina pangawasa Pajajaran Tengah wewengkon Bogor. Mangsa Pajajaran digempur ku Cirebon, Demak, jeung Banten. Daerah Pagadungan oge teluput diserang. Puseur Kabupaten Pagadungan ieu kira-kira ayana di daerah Gunung Lalat atawa daerah Cibadak. Baheula katelahna kadatuan atawa kabupatian pamingkis. Nu jadi datu atawa bupati dina mangsa harita nyaeta Kiranggah Bitung sarta istrina Nyai Raden Puntang Mayang. Kadatuan Rangga Bitung diserang jeung diduruk ku musuh nepi ka ludes. Rangga Bitung perlayan nalika perang ngalawan musuh nepi ka pangimeutan. Harita Nyi Raden Puntang Mayang keur ka kandungan. Pikeun nyalametkeun Nyai Raden Puntang Mayang, Jaro atawa lurah kadatuan anu ngaranna Kiloa Kutud jeung bojona Nini Tumpai Ranggai Ringsang mawa Nyai Raden Puntang Mayang fungsi mimiti ka Gunung Bongkok nu aya di daerah Cibadak. Dirinya menang katerangan ti Tutug Windu yen Raden Puntang Mayang kudu dibawa ke Gunung Sunda nu aya di Palabuhan Ratu. Dumasarkana pituduh Resi Tutug Windu, Nyai Raden Puntang Mayang dibawa ku Ki Jaro. Di tengah lalampahan kabeneran Ki Jaro panggih jeung saurang budak lalaki anu umurna genep nepi ka 7 tahun. Ditanya ti mana asalna, tapi eta budak teu daek nyarita. Eta budak teu lila. Yen manehna aya di ieu leuweung sabab aya nu mawa nalika kampungna diduruk musuh. Ki Jaro miboga kayakinan yen eta budak lain budak samanea. Satuluyna eta budak dibawa babarengan ngungsi. Harita Gunung Sunda masih keneh leuweung geledegan. Di pangungsian di Gunung Sunda, Ki Jaro ngurus jeung nalingakeun Nyai Raden Puntang Mayang. Nepi ka mangsana Nyai Raden Puntang Mayang puntang ngababarkeun budak awewe nu geus gede dibere ngaran Nyai Raden Budak Saloyang atawa numut versi Sumberwangi anu katelahna Nyai Raden Pundak Arum. Budak artina kembang jaksi, arum artina seungit. Jadi Pundak Arum hartina kembang jaksi anu seungit. Budak anu harita menang panggih di jalan oge diurus ku Ki Jaro. Dipikanya aku maha samestina. Sanggeusna gede eta budak lalaki dibere ngaran Wangsa Suta. Kusabab Nyai Raden Puntang Mayang sareng Wangsa Suta digedek hirup jeung digedekeun di tempat anu sarua. Atukna tumbuh perasaan di antara dua nana.
Cindekna Jajaka sareng wanoja ieu mengket tali asih. Sanajan geus mengket tali asih jeung Nyai Raden Puntang Mayang, wangsa suta miboga kahayang pikeun nyupri pangarti heula. Sanggeusna meunang izin ti Ki Jaro, wangsa suta miang leleuweungan. Lelampahan wangsa suta kabeh kiduleun gunung. Tidinya wangsa suta panggih jeung saurang resi ngaranna Saradea. Sanggeus ditarima jadi murid, wangsa suta diajarkeun ilmu pangaweruh, ilmu kasakten, ilmu bangunan, ilmu perang jeung sajabana. Resi Saradea talatah ka wangsa suta. Yen sama